Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. lowongan kerja teh kudu minimal S3 wae euy. Sedangkeun dia aing S3, SD, SMP, SMA. Kumaha sih nya? Coba kalau mitoh ngajeg-jeg wae gitu. Kudu kawin tahun hareup. Sedangkeun saldo dina ATM aya 7 juta. Sok gara bayangkeun kumaha. Coba eta teh duit arisan saware. Di sapi. Yes, surat iya enggos. Iya enggos. Ya enggos. Aya kurang we. Kurang teh surat bebas narkoba. Kudu ka mana we? Nah, kamang Gojek, apa lu gitu? Tong tanyakeun, tong dari mana we lah? Hariring, hariring. Aduh, kita balat yang enak kia tuh. Iya, ini cangking pak periuk yuk. Guys kolot mah. Kira bisa sapi ya guys nyari cangkeng. Amat lamun kita macul. Peureun pites ieu cangkeng. Encok ya mak. Bener. Ay ka mana? Mau eta jejer. Ngusep aing ngajon, kesel aing di imah gitu dah. Aing mau ngusep aing gal poe teh maneh. Paing dibejakeun gak ka Pak Dedi. Ih, panjon aing jadi taku pade tah ngusep nengan dengan sangu cenah jang dahar. Eta mah bapak maneh Pak Dedi na. Ieu mah gubernur aing, Pak Dedi Mulyadi. Wah, sorawe ieu Dedi kapan upana si diri sige Dedi tuh. Harap mah maneh we beong, aing akan mengojek heula ya. Duh, aya urusan penting. Yuk. Ah, buaya pi duit nu itu si Juni ka Mang Gojek. Ini kena tuturkeun ieu mah. Akhirnya mah nulis heula lamaran euy. Da aya lowongan pekerjaan cenah. Dirancah jadi SPPG. Kan ieu teh aksara aing teh asa beuki butut wae nya. Padahal mah aing teh keluar sekolah teh kakara tapi aksara geus kabaca-baca acan juga aksara dokter. Ieu teh da aksara teh nah aing mah jadi butut-butut teuing kieu nya. Ku aing ge teu kabaca komo engke ku HRD ieu moal kabacaeun. Kumaha teh nya? Oh heueuh. Ning beresan ayeuna mah euy. Pang kasih kaslay. Kaslayna aksarana alus. Sok aya ieu di imah ada pengangguran. Tewekan ini lah. Kasway mana mah hees wae atuh. Urang geus reuneu ya ka saya 3 bulan aku mah. Atuh nya kredit kamari mah nya geus 3 bulan. Atang meureun bati sebelah kun reun ieu. Kan tadi teh urang teh geus dipariksa ka dokter, ai hek teh eta sendok 2. Cua tuh aya sendok 2 mah. Oh, kurut ngadar sebelah meureun kamari. Pan urang teh mules betang teh terus tadi teh isuk-isuk teh geus moal-moal, remen di moal-moalna teh. Ternyata mah mules mah hayang modal, ai mual-mual mah eta mah macan dahar tuh dah, dahar geura isuk-isuk teh. Geus lah urang mah mun teh dikawin tahun ayeuna aku mane urang maek neangan deui nu sejen. Pan ieu urang keur ngusahakeun ye, kita tadi urang teh keur neangan lowongan. Cicing rasa sabar heula. Ya tuh aing teh jang kamu mati tadi yuk. Terus sok pan ieu lega bangku teh. Sudah tadi kita. Lay aja. Lay elay panggil aku si Jablay. Kayak manaon maneh ka dia doi mah mawa maaf sagala. Yo, aing teh lay heueuh. Ek nulis lamaran tapi aksara aing juga aksara dokter teu kabaca. Sia mah alus aksara nanya. Junya aksara sia. Oh, Jadi bedana, ini juga ceker hayam. si alus kena ceker hayam tuh. Tah pangulisieun lain. Tah si Kido ge ek halamar gawe atuh mane ge ilu tah jeung si Kido mi terek kawin. Rek ngalamar gawe ka mana kitu maneh, Dok? Geura aing milu atuh yo. Awewe harus we kawin aing mah, pusing. Ngalamar ka rancah lai ka SPPG cenah aya lowongan pagawean. Ngalamar ya maneh? Maneh moal katarima lai.
ngomong ngebet kawin gitu mah aing ada kudu nu can kawin. Ane geus kawin bae. SPPG naon dok? Ih, cuman nu kitu-kitu wae teh apal. SPPG teh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi asa nama. Aing ge da sempoho. Lah semuanya teh apal yeuh. SPPG teh singkatan kaos SD gitu deui. SD mah aing ya apal, SPPG mah aing karek ngadenge deui dok. Singkatan naon SD? Sekolah dangdut. Sekolah Eta nilai nu dianjurkeun ku Pak Sate. Prabroro, tah makan bergizi gratis cenah. Diunggal sakolangan, maneh mah da geus teu sakola mal meunang. Maneh mah kolot teuing, ieu mah jeung nu ngarorane bisi kurang gizi. oh atuh becong tulis sampai halus sekalian aing ge miluan ngelamar. Heuh sok ai. Yo. Di mana yang naon ka dieu Riz? Helang-helang hungkul. Ngomong henteu, naon henteu. Tunggu balik. Iya ada orang ker nyamperkeun si Kasnai kapan si Kasai teh ngahemilan urang geus menang 3 bulan tapi si Kasaina teh tanggung jawab gitu teh ka pulah palek. Ih, sia emang kumaha jadi kitu atuh lah aing mah. Aduh, keluar dikit jir. Lah geus urang rek balik. Sok maneh tanangan pagawean jeung si Kido. Iya, ujung atuh. Ieu geus rapi ngepel euy mantap. Ngan baseuh keneh ieu teh. Aduh, sia Jon. Karena getas di epel ieu teh geus ditincakan deui. Aing teh apal, Mang. Capek-capek kieu. Hampura tuh setik. Naon atuh maneh meni urusan kieu duh. Aing mah duh teh bari tapak suku meni joblog kitu teh ieu. Naon tas nuncak tanah maneh? Rek ka mana ieu urusan kieu? Duh, hampura ya Mang, rusuh orang rek nanyakeun infona pembuatan surat bebas narkoboy. Di mana Mang? Berarti Mang? Tar ieu. Oh, ngen surat eta. Teu enteng eta mah Jon, maneh tinggal ka Pegadaian. Dari mawa surat taneuh, eta geus pasti langsung pangieunkeun. Pegadaian. Sing bener Mang, tih ka Pegadaian aing mah. Ih, sia mah Jon. Kakara ditipu sakitu ku aing langsung percaya tuh. Pandenya geus ieu jelas tuliskeun. Surat naon narkoba heuh. Eta mah datangna langsung ka BNN. Ngan rada mahal Jon eta teh ngieuna, meureun kana 700 ribuan lah eta teh. Kepira kira mah saeutik lah ngan sa crit gitu teh. Tapi 700.000. Oh, eta Mang. Ari kantor BNN di mana Mang? Orang tak apal euy. Duh, maneh teu nyaho kantor BNN atuh Jon. Aing hampir unggal poe ka ditu mah. Soalna sok bari uleuning. Ya lamun ti arah alun-alun mah anu ka rumah sakit Permata Bunda. Tabelahnya teh aya pom bensin. Tah, seberangan pom bensin teh aya kantor BNN. Kadinya pisan. Oke, orang tak apal jalanan Mang. Kira hadi mana mangkatna Jon ka ditu ka Ciamisna? Isuk ya rusuh. Isuk. Antar yuk. Siap atuh hayu gas lah. Yuk. Ya. Bisa Mang antar orang. Lebih siap gaskeun lah Jon. Oh, kan bisi eta ning aya keperluan. Siap moal aing mah nyase gampang. Oh, jadi si Joni teh ngalamar ka SPPG. Tuh aing ngek miluan we lah. Lumayan ya meureun jadi lintuh aing gawe di SPPG mah. Lumayan we di aing dahar gratis dulu itu. Bergizi makanan lagi itu mah. Atuh Mang kitu mah nya, orang siap, mulai siap. lah yuk. Sok sabar ka dia isuk. Yuk nuhun. Jon. Ya urang milu garang ngelamar gawe Jon. Aing tadi ngadengekeun aing ngintip. Hayu wae urang mah beo. Tapi mana persyaratanna geus komplit. Urang mah geus jeung persyaratan mah tinggal mangkat. Kira kitu eta na. Dih, anjir carana persyaratan geus rapi ieu. Engke Senin. Oh nya, Senin we. Langsung urang mulang heula rusuh. Oh, siap Jon, siap. Nah, wes ya dok. Ya tinggal diasupin ke amplop. Nah, anu mana yang geus can nulisna? Ambil isukin dieu cang barang. Terus siap setelah lagi tinggal jendit pokoknya. Ganti barang isuknya. Oh. Udah tuh aing balik lagi bisa lihat. Heueuh naik kalamar kumaha? Katanya sunnah tak gue. Ibu bapak yang niatnya. Punten Pak. Ya. Kumaha? Ya pada ngeraskan Pak kumaha. Mana dia nya? Pami lamaran ieu.
dipasingkeunna ka saya nya Pak. Pinu anu ngalamar mah jang, teh gawe tahun hareup. Kumaha atuh lain cenah geus pinu. Nah, bener udah lah karena suka capek-capek. Oh, sudah gede. Iya benar. Kudu nanya ke saya. Tadi ada jeronya. Sugan aya Jamal, sugan. Kemana itu kok? Tanya dulu. Betul. Hah? Kumaha jang? Ieu kamarana make baju pada si dengki bari nyarandak upload. Kamarana yeuh. Iya mang pada yang ngasupkeun lamaran kemana ya ieu? Aduh, ari pada ngomotos pinu jang. Kami bade ieu dina bangunan ieu pedah teu can rengsek. Pinu mang. Mana ya di sana? Pinu mah kumaha deui? Aku juga sebenarnya suka sama kamu, tapi bohong.